أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Nu mantek ge sing hade ka bangsa hewan-hewan ulang mulai ngarayap lantaran urang dikanyahokeun ku Gusti Allah ukuran syariat tak ukuran syariat sapira sirim teh geus paehan ge eueuhna naon sapira rambetuk paehan ge eueuhna naon sapira reuyit paehan ge eueuhna naon tititah malah hasarot teh paehan bangsa kalabang bayongbong bangsa kitu beurit paehan teteh sunah malah cak paehan. Tapi ketika orang ingat karena kamu maha uninga Allah maha kawasa Allah maha segala-gala Allah orang isin bakal mun mangisireum mun magisireum urang dek dipaehan isin aing yen teu bisa maehan bae juga aing can puguh nyoco can puguh henteu ku aing dipaehan isin amat ka Gusti Allah urang boga perasaan kos kitu Gusti Allah uninga nemantak ge silih tulung antara hewan jeung manusia antara hewan jeung hewan teh silih tulung aya sireum keur di luhur tangkal ka bawah angin teng dus kana cai kadeuleuh ku manuk toed cek manuk teh teh sireum karunya-karunya teuing ka bawah ku angin nyana manuk toed nyokot daun tek make sungutna dibawa ka cai kadinya sireum neuleuh bari geus dikalkep ge dibantuan kadinya tah set si daun jambu ditenden di dinya maksudna supaya sireum naik begitu naik karena daun dibawa ku manuk teh dikadaratkeun plek cek sireum nuhun toed aing kudu nama ti kelekep tapi ku anjeun ditulungan gas sesama hewan udah kita saling menghormati geus beres menang saminggu toed keur meujeuhna berkicau di luhur tangkal kapanggih kudu deuk nembak diincer toed dia mantep ya sia teh jaho ka manuk toed kan toed teh eta mah manuk baheula bangsa cangkurileung toed dan geus gari itu ngaranna ge jaket trot tah eta udah koyo ya eueuh kan manuk jaket trot wah sareng gunting segala gitu toed cak wah geus diincer ku bedil senapan sireumna leuh cak sireum teh ieu teh toed nu nulungan aing wah asana terbunuh sireum gegeurana datang ka dieu datang ka keletna ka dieu mejeuna deuk ditembakeun dicocok buat ngagibeng toed hibar kaluar deui sireum ketemu deui jeung toed nuhun cak toed ka sireum lamun sia teu nyocok kelekna ajur aing geus salaman sudah kita saling menghormati toed jeung sireum hubunganna erat jasa Masya Allah ieu keur carita ilmu hakikat teh datang ka dinya kunaon eta maha uninga Gusti Allah sehingga kanyahoan pertulunganana toed terhadap sireum nah sedengkeun man khodama khudiba jelema nu hadam hadaman deui bakal dihadaman jelema nu nulungan bakal ditulungan deui ulah ning manusia jeung manusia cacak sireum jeung toed seperti gitu ya Allah ya Rabbi aya maung keur istirahah istirahah maung keur kieu aya beurit kadinya teu nyaho maung lantarannya ditutupan ku sawareh amrang-amrang begitu ka dieu kahulu maung deui kahulu begitu cak maung hei teu nyaho sia aing raja oh cak beurit hampura tidak ada maaf bagimu raja singa cekel aku mau
cak berit teh hampura mau jakula ge lamun nyaho tuan raja keur istirahah moal bu sahan wani atuh ka tuan raja sia ka dieu naon suganda mah lain tumpukan tuan raja pajar teh mah atuh amrang meh kula keur mencari tuan raja cari naon makan yang abdi jeung kula jeung anak jeung hampura agas ini hampura dedenya moal tapi janji naon janjina tapi di mana siang ngalujak deui kerekam sia boleh lah geus teu kudu janji jata memang pagawean di dinya geus beres balik beberit seminggu kemudian iya maung benang ku tukang ngalamaung jadi make kawat disebut kalabesat nyamun berapa kali kalabesat naon pakai kalabesat aya jaring kawat gede tot besi maung teu nyaho eta kalabesat liangna gede di jero aya daging begitu asup katabrak tate kunci jang ngoncikeun lawangna brek cek mau wah aing ieu beunang mong cek mau minta tolong sudah ngan bahasa mau mah mong nyaho kitu jauh lain dikira-kira begitulah Masya Allah kadengean ku kabehan cak hewan-hewan rasakeun siapa jahat rasakeun jahat siapa paehan habak wabeh ngadoakeun komo uncal mah paehan wabeh ngadoakeun paehan yos beres dibawa caritana ka imah nu ngalamau ditundun di hari jual berit aduh baheula nu nulungan aing dek dikerekep henteu teh be aing mun baheula kunyana dikerekep meureunaan paeh anak aing terbengkalai meureunana kusababnya anak aing dedeh jeung nyaa anak aing goledeh ku ari sareubeuh ku aing dek ditulungan bae datang ka dinya rit cak mau naon raja je sia di dieu ngahaja deuk naon tuh deuk nulungan tuan pan sia make nulungan aing pan pernah tuan nulungan kula waktu kula deuk dikerekep ku tuan raja cek kula hampura sebab kula keur mencari jang anak kula pan ku tuan raja dilepaskeun wah bener aja sia deuk nulungan deuk kumaha sia nulungan cara kula moal bisaeun batur ayo coba tulungan atuh aing ke tungguan penting beurang mah ujianna raja ajur kula ajur penting ke penting beres kata penting geus sarees kabeh nu bogana hees nyaman berit datang deui ka dinya tek tenang tuan raja eta besi eta digegelan kawat digegelan talina digegelan malah nyana mawa rombongan wahai kaum berit ieu urang tulungan raja urang yeuh urang babarengan digegelan plok beses raja keluar heurit aing nuhun gas ya gas urang pake perjanjian kula ulah di dahar kula engke bantuan kula ge bakal ngabantuan oke gas transaksinya ada di dinya wah tuh nu bantak eueuh dongengna takwari raja ngadahar berit mau eueuh embe di dahar teh kebo uncal bayawak dia tapi berit membungin sebab nyana boga perjanjian kumaha eta dedeh jeung nyaa eta teh awal nama si maung ka berit kulantaran rasa ditulungan mantalanga tulinga jelema nu nulungan ditulungan deui masyaallah tah eta teh keur carita ilmu hakikat lain bae manusia anu sok tutulung ka batur saat-saat batur keur darurat keur ngasakat ditulungan ku urang luar biasa
kurang mere duit 50.000 100.000 kanu boga ai alhamdulillah alhamdulillah ngan sakali paring alhamdulillah nama jaya nyana teh dek dahar dek nginum dek pake ge ai bungah mah bungah bae jadi bere ieu tapi ketika aya nu pakir kamari can dahar kuari ieu dahar dahar nyaho teu dibere ulah 100.000 10.000 masyaallah ujian ngadoakeun ge sadeupa jehe, nges mana cerik-cerik 10.000, kok mau 50.000 mah, nges 100.000 mah bisa kojok di diri. Eta laku narima kenana, tah Allah neleukeun teh uningan alimul ghaibi wasyahadah, hate nak katin. Ya Allah ya Rabbi, gaib cak urang, cak Gusti Allah mah henteu, cak urang gaib, mungkin cak Kangjeng Rasul mah henteu, jagening unggal datang ge langsung dak tebak. Urang gaib cak wali mah henteu meureunanan fadl Allah bae itu mati Gusti Allah nyangakeun sadaya-daya ka Gusti Allah dibere kaleuweuhan ku Gusti Allah tah eta keur carita manusia jeung manusia digambarkeun toeb jeung sireum digambarkeun maung jeung beurit ya Allah ya Rabbi ku deudeuh jeung nyaah sangkilang raja singa tetep bae deudeuh jeung nyaah tuh nu mantak ge ku dibere mah masyaallah pohara jasa kudinyaahan mah pohara jasa kudideudehan mah pohara jasa lamun Syekh Marupil Kurhi manehanana ti Iran ti Irak dek ka Iran berangkat begitu datang ka Iran ti Irak ka Iran baheula mah hiji teteh kuari mah jadi dua negara Irak Iran Khorasan baheula mah ngahiji teteh jeung Baghdad jeung Irak kuari mah dua langsung datang ke Iran nek mondok begitu dibuka dina tasna aya sireum samarupil kurki kieu bamarupil kurki ngalam tafakur kakarak dek mondok geus bisa tafakur pan pohara urang mah geus dayutan ku ari buangkotan geus incuan 24 can pernah tafakur guruna lantaran urang nyana merenung kieu becek kemarupil Korea anjeun sireum ti mana andai kata sireum ti negara Iran kuring teu berat tapi lamun anjeun sireum ti negara Irak meureun anjeun boga anak meureun anjeun teh boga incu meureun anjeun boga emak meureun anjeun boga abah sakumaha kaula manusia sedih ninggalkeun anak ninggalkeun lembur kuring teu pangker ka negara Iran ieu teh ari dina hate leutik secara manusiawi mah tetep bae ieu teh berat ninggalkeun Irak ngan kulantaran rek masantren rek ngaji demi ilmu Allah tapi sedih ieu age anjeun mun ti Irak dibawa ka dieu meureun sedih amat moal wakaku kumaha kula mandek tafakur bae ka Gusti Allah jeung endeuh ibadah baheula hayang nganyahokeun anjeun sireum ti mana salat zikir dibere ilham ku Gusti Allah langsung nyana ngobrol jeung sireum kitanya sireum aya anjeun ti mana lain ngobrol kos kitu keur carita doang dibahasakeun urang mah ngobrol kos kitu cak sireum saya dari sana ya tah masih beti tah kos kitu mah ngobrol dari hati ke hati ngobrol lah temen kos gitu bahasa wali man mentak kewalian mah teu meunang ditembongkeun ku isyarah ge cukup boro-boro bahasa wali bahasa cinta ge cukup ku isyarah itu aya awewe di dia urang ting teng deh atuh cukup bae bahasa cinta ge cukup ku mata bahasa cinta ge cukup ku isyarah atuh kumaha bahasa wali nah ieu ge jeung sireum ngobrol mun dibahasa urangkeun sireum di mana anjeun abdi ti negeri Irak alhamdulillah dek ditaja bae maneh ieu ayeuna hayang balik deui apa teu lain hayang-hayang deui lantaran kula boga anak di ditu boga turunan rindu cukup diasupkeun deui ku nyana ka tas langsung disletingkeun deui berangkat deui ti Iran ka Irak deui mangkaning baheula mah pan naek himar naik onta naik himar eta ti Iran ka Irak sabaraha poe cuma dek kanterkeun sireum doang urang mah can puguh can karuh sia ieu keur carita ilmu hakikat jauh asa urang
kunaon eta teges diberes sebagian ilmu Allah, alimul ghaibi wasyahadah, nempel di Syekh Marupil Kurhi. Keur merasakan nyana teh ku bahasa sireum, cak urang mah gaib, jacak Syekh Marupil Kurhi bang teu. Ya Allah, maha kasakawasa Allah, maha sagala-gala Allah. Ketika hamba geus dibere ku Gusti Allah, ese nyaritakeunana. Moal ka bendung ujianana ketika Allah geus mere. Boh ilmu, boh harta, boh kayaho tentang gaib. Gusti Allah nu maha uninya, Gusti Allah nu gaduh, Gusti Allah nu boga, nyanggakeun sagadaya-daya ka Gusti Allah sampai ngobrol jeung sireum. Tadi mah manuk jeung sireum hewan tama. Beurit mah jeung raja singa hewan tama. Kuari mah manusa ngobrol jeung sireum. Kanjeng Nabi jeung onta ngobrol, Kanjeng Nabi jeung sapi ngobrol, Kanjeng Nabi jeung tangkal korma ngobrol. Ketika tangkal korma bongkot tak dijadikan kitu mimbar, Kanjeng Nabi dijadikan mimbar, dijadikan paranti diuk di mimbar, kemudian paranti khutbah. Kuari aya nu mangyieunkeun seorang wanita kaya orang Turki ku Kanjeng Nabi eta kapan dikaditukeun dikasisikeun ceurik kadege ku sahabat kabeh. Suara ngalengis daun teh ya Rasulullah. Cak Kanjeng Rasul suara bongkot korma. Nah make jeung ceurik nyana embung papisah jeung kaula. Mantak diusapan ku Kanjeng Nabi, wahai bongkot korma, dikasisikeun soteh lain dek dihinakeun, tetep anjeun bersatu jeung kaula kuari di dunia engke ge di akhirat di aku di sorga anjeun babarengan jeung kula. Kakarak eureun ceurik. Nu matak eta hese urang lamun geus caritakeun ka dinya aya seorang ulama damarna cempor bae padahal mah geus listrik. Damarna cempor wae. Dibang meulikeun nu bagus eta deui dipake, bang meulikeun nu bagus eta deui dipake. Tanya kapan kebenaran nu nanyana anakna. Ditanya ku anakna, "Abah, kunaon eta teu dipake?" Kajeun teh di sisi bae. Pan abah make cempor bae. Sia mah teu nyaho eta cempor teh ya amanat ka abah. Sanajan geus make nu bagus kula mula ditinggalkeun lantaran ieu urut abah sia cenah. Tuh teu kahartieun kan ku batur. Urang lamun ngobrol kos kitu pajar dukun. Wah, teu mah kieu jadi dukun teu bogos kitu mah. Kita mau ngobrol jeung gelang bahar kajeun kukumaha ge segala combong segala naon. Tuh, beda dukun jeung karomah. Dibukakeun tirai kegaiban ku Gusti Allah, alimul ghaibi wasyahadah.